Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai manusia anu beriman jeung bertakwa, urang kedah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna Allah parantos nyiptakeun urang khususna umumna umat manusia dina kaayaan fi ahsani taqwim, pang alus-alusna dedegan jiwa raga dibanding sareng makhluk Allah anu sanesna. Syukur berarti ada ta'at bi jami'il jawarihi bi rabbil khalaiqi bis sirri wal alaniyah. Nyata taat ka Allah ku sakudur anggota badan. Dengan demikian insyaallah naon anu dicita-citakeun ku urang nyaeta bahagia di dunia sinareng di akhirat bisa tercapai. Priyogi kauninga kusadayan wireh dina ngaraih cita-cita eta minimal urang mampu mengenal jeung ngalaksanakeun 7 prinsip hidup muslim. Salah sawios di antawisna nyaeta hiji, tujuan hidup. Tujuan hidup seorang muslim nyaeta sejahtera di dunia sareng bahagia di akhirat. Sakumaha anu sok didawamkeun dina doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anu kadua, tugas hidup. Tugas hidup seorang muslim nyaeta ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, yakni ngalaksanakeun sadayana perbuatan anu sae anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiba-tiba nyiptakeun aing kana jin jeung manusia kecuali yang ibadah ka aing saur Allah. Anu katiluna, pedoman hidup. Pedoman hidup seorang muslim nyaeta Al-Qur'an. Al-Qur'an mangrupakeun wahyu Allah sebagai mukjizat terbesar anu diturunkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge dijadikeun pedoman pikeun seluruh umat manusia. Sakumaha dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyih. Geus ninggalkeun kaula pikeun anjeun 2 perkara, lamun aranjeun berpegang teguh kana eta 2 perkara maka moal sesat, nyaeta kitab Allah jeung sunnah Nabi. 4. Pegangan hidup. Pegangan hidup seorang muslim nyaeta akidah Islam. Ari anu dimaksud akidah nyaeta keyakinan anu tumbuh dina hate urang. Tidak semua keyakinan itu benar. Keyakinan yang benar adalah akidah yang bersumber dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keyakinan terhadap Islam merupakan modal dasar dalam segala amal perbuatan. Sebab lamun urang teu ngabogaan keyakinan terhadap agama Islam, sadayana amal perbuatan urang bakal sia-sia. Dina sapali hadis dijelaskan, yang jalma-jalma Islam lamun ditimpa penyakit, kacapaian, keprihatinan, kasusahan, bingung, bahkan kacugak cucuk oge,
eta sadayana jadi kiparat tina dosa. Anu kalima, teman hidup. Teman hidup seorang muslim adalah ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau, al-Islam dinu ilmin wa amalin. Islam teh nyaeta agama, ilmu jeung amal. Ibnu Ruslan kantos nyarios, beramal tanpa ilmu tidak akan diterima. Malah menurut Imam Syafi'i mah sing saha jalma anu mika hayang kana dunia maka cokot kalawan ilmu, jeung sing saha jalma anu miharep kahirupan akhirat maka oge cokot kalayan ilmu. Kagenepna bekal hidup. Bekal hidup seorang muslim nyaeta amal soleh anu bisa nyandak keselamatan di dunia sinareng akhirat. Dina sapali keterangan dicarioskeun yen jalmi-jalmi anu berakal moal aya kasibukan hirup di dunia ieu kecuali 3 perkara: sibuk beramal soleh yang bekal di akhirat, sibuk neangan biaya yang hirup di dunia, sibuk berbuat islah, berbuat kemaslahatan serta kedamaian. Anu ketujuhna, kepribadian hidup. Kepribadian hidup seorang muslim nyaeta akhlakul karimah, tegasna akhlak anu mulia. Tidak ada kepribadian yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat kecuali kepribadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itulah tugas pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia ieu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sanyana kaula diutus kangge nyampurnakeun akhlak anu mulia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah 7 prinsip hidup muslim anu kedah kauninga ku urang sadayana serta ngalaksanakeunana. Mudah-mudahan ieu khutbah aya manfaatna dina raraga mencari ridho Allah, rahmat Allah, sinareng magfirahna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.